Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda tangtos nano genah marna oge tumanina dangat ayeuna simkuring sejam midangkeun deui neraskeun deui hanca dongeng Sunda anu janten judul Jaka Sohanta episode katilu. Yuk pamirsa mugi aya dongeng teh janten panghibur kana kalbu pang beberapa kana mana. Yuk urang dangukeun sesarengan kumaha jujutan caritana ngeunaan Jaka Sohanta episode katilu ieu. Yuk mangga. Kakocap di hiji poe di warung sangu nu pernahna aya di pasisian lembur Cimorongko. Katempo aya 2 jalma nu keur barang hakan di eta warung. Duanana sarua make totopong, tapi aya nu ngabedakeunna yen nu hiji mah pipina kemong awakna beke busakel tur dina ramo-ramo leungeunna reuceum ku batu ali meni galede. Nu katelah ngaranna si Babak Lege. Sedengkeun nu hiji deui mah pangawakanana jangkung begang tur bibirna monyong kawas soang erek nyantok. Nu bimboga ngaran si Simut Santo. Duanana sarua hancanganana ala Portugal, porsi tukang gali. Bari kituna teh kadenge duanana uplok ngobrol, kawas nu sarius. Bari bewer pinu ku sangu kusabab daharna rebog lir embe nu teu manggih dahar salila geus 15 poe. Tapi sanajan kitu, hampir salembur utamana mah warga pasisian lembur Cimorongko geus pepada nyaho yen eta 2 jalma teh sawagian anak buah Ki Batrawali. Bari bewir pinuh sangu pok nu awak bosekel teh ngamimitian muka carita. Yeuh Mot, ayeuna urang duaan teh geus menang pancen ti Ki Batrawali. Urang duaan ayeuna geus dipercaya kudu neang anu ngaranna si Tapak. Tapi kieu masalahna teh akang teh bingung. Iya, Mot, akang teh bingung. Masalah nama urang duaan teh apanan boga ilmu pangawaru dina sila teh henteu sababarahana. Lamun dibandingkeun jeung si Tapak mah masalahna kieu, apanan selain ge apa beureun. Baheula Ki Batrawali teh pernah adu jajaten jeung ngaranna si Tapak. Tah geus bisa kairong meureun ku salaing ge yen eta nu ngaran si Tapak teh sababadan ilmu silatna jeung dunungan urang ye Ki Batrawali. Tah ku kituna kieu ai salaing boga ide teu. Ai kuring mah Kang bingung sebenarnya mah. Bingung ya teh. Bingungna kunaon? Heueuh atuh kudu make ilmu silat kuas kumaha supaya bisa marukeun eta nu ngaranna si Tapak teh. Tapi untungna teh kieu Kang, kamari teh abi teh rek ngomong ka Kang. Abi menang meja tah ti si Jebrag. Yen aya nu bisa ngungkulan eta ilmu silatna si Tapak. Ngaranna teh si Codet. Ayana teh di Kulon Kang. Tah ku kituna lamun nya bener eta nu ngaranna si Codet teh ilmu silatna bisa ngungkulan si Tapak. Kumaha lamun urang teang ka ditu? Cenah mah aya di Kulon, lamun ku leumpang satengah poe. Tapi lamun make kuda mah cenah cek si Jebrag teh aya kana saparapat poe kara bisa nepina. Kitu Kang. Cek si Simut manehna teh nimbalna kawas kitu kasih beke lagi. Bener eta teh anu ngaranna si Codet teh. Yakin si laing eta si Codet teh bisa ngungkulan ilmu silatna si Tapak. Lain masalahna lain kumaha euy. Apanan nu anggeus-anggeus ge. Si lebah racun anu rekomendasian ti si Jebrag teh geuningan ngadon keok ti si Tapak ye. Ayo urang duaan harita kan teu bisa kumaha ngadon ngahod-hod.
mata kan bingung akang teh ya nu bener eta teh si codet teh kira-kira bisa teh ngungkulan eta nu ngaranna si tapak teh. Cek si bekel lagi nanyakeun deui mastikeun deui bener henteu na kitu nu ngaranna si codet teh bisa ngungkulan si tapak teh kitu maksud pertanyaanna teh. Ya urang itiharan we Kang sugan we eta nu ngaranna si codet teh bisa meruhkeun si tapak syukur-syukur gitulah gitu nama. Tuh kumaha deui atuh apanan jurus ai mah koskieu atuh da teu bisa ngungkulan nu ngaranna si tapak. Ada ngahot-hot hari tage apanan Kang pas ieu pas si tapak ngalon aladenan si letah racun ge geuningan. Mendingan kumaha ya Kang ya urang beres barangnya tuh ya urang ka ditu atau kumaha nya sugan we ieu mah tuh lah da bingung atuh ayeuna mun kudu urang duaan yang ngasih tapak rek naon atuh aya kudu jadi patalukan syukur-syukur mun selamat keneh ya mun jadi bugang rek kumaha ayo Kang. Cek si simut santok manehna teh ngomongna gitu bari kekaraungan sanajan bibirna pinuh ku sangu. Nya bener nya ai kitu mah tuh hayu urang beres barangnya tuh ieu lah urang ka ditu sugan we nya mat urang teh lah panggil jeung nu ngaranna si codet teh bener eta teh jelema teh bisa ngungkulan si tapak tapi lamun henteu riweuh atuh mah bisa balik ka paguron. Cek si bekel lagi kituna teh bari pepeta ngomongna kituna teh. Kang geus beres aya mah ya. Yuk Cek si simut bari nunjukkeun kana piringna anu geus leuning geus eueus remeh hiji-hiji oge. Nya gela ya sawapeun deui ya lebar ngeunah ya sambal hejona ya deh. Cek si bekel lagi bari tuluy blem dihuapkeun. Saya sasanguna teh teu lila sanggeus nginum teh duanana cung narangtung tuluy pok ngomong deui selege teh itu mayar teu atau kumaha ya sakarunya oge sih. teu kudu mayar naon kudu mayar segala kuduna ge ieu nu boga warung teh nuhunkeun gitu lah manehna geus jadi aya di wilayah kekuasaan akibat Rawali. Ayo Kang lah tinggalkeun Ayo lah antukna eta dua jalma teh anak buah akibat Rawali nu katelah si Bebek Lege jeung si Simut Santok antukna ninggalkeun eta warung sangu bari teu mayar kituna teh. Aya nu boga warung si bi anu tadi geus ngaladangan dua anak buah akibat Rawali teh nempokeun eta dua jalma bari ngagarentes kituna teh. Tara mayar wae ieu dua jalma teh ripuh ai kieu mah komo ayeuna teh minyak meuni langka jaba mahal tadi korupsi Kemendagna ge ieu tara mayar pajarkeun teh duit keamanan deh lah ya Robi ya Allah. Cek eta ieu nu tukang warung sangu bari ngebatkeun lapiring bari kitu manehna teh sup deui ka pawon rek masak deui ninggalkeun teutepan dua jalma anu geus teu malayar di warung sanguna. Cak urang tunah heula ngeunaan eta warung sangu anu aya di pasisiar Lamur Cimorongkol. Ayeuna kocapkeun ngeunaan
si Jaka Suhanta anu katempo keur nereknya kana tangka cengkeh nu aya di pipireun imahna. Bari nyoren berdog si Jaka Suhanta teh teterekelan kituna teh. Tapi si Jaka Suhanta teu bisaeut manehna teh nereknya kana tangka cengkeh. Teu ahli. Malah meni lalaunan. Manehna teh kawas kus-kus nerekna teh. Leueur ieu teh aduh. Sieun leubuh deui euy. Kebayang ieu mun luhureun sirah aya hileud. Aduh. Make jeung dituar sagala ieu mah teh aduh. Pada mah engkeun we karunya ieu teh tangkal teh. Bisi leweh mun jelema mah mun dituar teh. Cek si Jaka Suhanta kituna teh. Bageri ngagarendeng teterekeana teh. Tekun sila Jaka Suhanta teh narekana geus nepi kana setengahna. Sanggeus kitu manehna teh encan nyacakeun bedogna. Tapi ngaliuk heula bisi anu jadi indungna teh geus aya di luar di pipir imah. Aya barang breh bener pisan katampo indungna teh binining karek kaluar ti panto pawon. Bari ngajingjing ember eusi seseuheun anu rek dipoekeun. Kituna teh bari di bulan kuluna teh nu rambutna basuh keneh ku anduk. Aya barang ngaliuk si Jaka Suhanta teh pas pisan indungna binining keur ngaliuk oge nempo ka beungeut si Jaka Suhanta. Naon Jaka? Aya naon? Ecek binining namimitian nanya ka si Jaka. Iya mak, yang nepikeun ka dieu wae atawa kumaha ieu teh? Di dieu. Cek si Jaka Suhanta bari nepak-nepak tangka cengkeh anu rek dicaca ku manehna. Ulah sakitu teuing atuh Jaka. Luhuran deui. Engke hese atuh, urang teh barangnya tuh teh mun lain tina cengkeh mah. Ulah satengahna teuing. Tuh saparapatna nu dipepas mah. Sok nareke deui tah. Paling ge sameteran deui. Ecek binining nyelengkeungna teh kawas kitu. Atuh mah leueur ieu teh mah. Sieun labu Jaka teh. Cek si Jaka Suhanta bari noroktok turna teh. Lah, kaos lain lalaki wae buru atuh. Rek nitah sadai mah teh lamun lain ka hidup mah. Sok kencang. Ulah lila-lila teuing buru. Antuk nama si Jaka Suhanta teh. Daek teu daek manehna teh. Bener cek omongan nu jadi indungna. Lamun teu nitah ka manehna da kudu kasaha deui. Pamohalan lamun ku indungna mah anu nuar tangkana teh. Kitu. Sanggeus kitu waktosna sep. Pamiarsa cak urang tunda heula ngeunaan Jaka Suhanta episode katilu dinten ayeuna. Hapunten pisan kana samudaya kalapatan simkuring utamina mah kana cariosan simkuring anu masih keneh amatiran keneh. Maklum simkuring mah da aduh pamula lah. Ulah disamikeun sareng nu sanes mah. Yah, pamirsa, wilujeng ngajalankeun ibadah saum Ramadan ka sadayana utamina mah ka kaum muslimin muslimat. Yah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.